Maha we cara nama. Tapi aya jurig anu teu bisa ini ku diruqyah. Ah, jurig naon? Jurig budag. Nya euy. Watir urang makan jurig eta mah. Oh, aslina. Pak Ustaz rek maca surat-surat naon ke teu ngadengeun. Mal ini. Heeh. Ulang we kieu. Oh, baran ku tutut. Nutup si pantona teh. Berarti aya jelema meureunnan. Cai ngerelek ca di jero teh. Tuan, saya di lebat. Heeh. Saya di luar cek di jero teh. Mantap. Tuh, besok maneh nu sok itu mah. Balik nanya mah. Teh saya cenah di lebat. Eueuh nu ngabaro. Cai ngerelek jol. Set saat. Heeh. Oh, aya meureunnan jelema. Saya cenah saya di lebat sekali dia nanya. Nyung. Anjir. Nah, muriding mana? Tah, terus. Orang pindah ke belah dinya dia. Nah, cerita nama main jalan saya melongkeun itu Kang. Aya itu si ibu. Balik ke belah ibu. Teh di teh aku bisa rek datang tinggal aing mah euy. Aduh keun kieu tara-tara ieu tiris ti iseun deh sing paru reading kieu bulu kumuut perdi satem lila atuh. Kieu di alam kubur teh cararaan. Astagfirullah. Saya tak kemana karap. Ditutungguhan ku aing dia tadi. Di mana heula maneh? Hoi. Ini lila urang nungguan. Lain tinggalin. Naon? Kopi. Nya atau ayang ngarwana. Si Mis balik. Oh, nya sok atuh. Men meureunnan si Mis teh aya tamu. Heeh, bener. Wilujeng Sumbing lah. Wilujeng Sumbing di Cabruk Sunda Podcast. Yo, tinggal. Anjir rada beda tampilan mana jieu damkar. Lain. Naon? Urang teh karek ditarima gawe. Tarima gawe, alhamdulillah di mana? Di eta pembasmi hantu teh gini. Ghostbuster. Anjir. Tah aing radat. Aing teh bieu mah geus. Bieu teh geus urang teh siap-siap mengucapkan selamat jadi pembasmi hantu. Pembasmi hantu. Urang teh ieu teh ditunjuk jadi bagian Scooby-Doo. Scooby-Doo. Urang apal dua anak oge Ghostbuster apal Scooby-Doo apal kan dua anak teh dua hal nu berbeda sia teh. Jeung rek dihijikeun sia teh. Apa sih Scooby-Doo ge pembasmi hantu? Oh ngangse, Scooby-Doo masuk itu bagian ngangse. Nah, gitu. Oh, dinya bagian tapi Scooby-Doo mah ngacak meureun. Scooby-Doo mah ngalacak kana siga kasus jurig. Oh, tah kadenge. Tah cik aing oge. Atak cik aing kita tadi peringkat aing geus kadenge nu batuk. Scooby-Doo mah ngangse teh kasus juri. Wah, heeh, ali urang mah lain. Biasa tukang basreng, dagang basreng ka ambeu urang mah. Eta mah lain jurig meureun jurig. Aduh, malam naon ieu asa meuring ka kieu. Eta puguhan. Biasa mah urangnya asup ka dieu teh wah biasa we kitu. Penting ayeuna mah euy. Aslina bos. Ieu teh muriding. Kabeh bulu sikat di belah ditu. Muriding kabeh heueuh. Bulu sikat. Tara-tara anjir aya naonnya penting ayeuna. Urang jadi saking muriding lain soropot deui urang mah ieu mah. Naon? Parisueul ini kan. Budug bener eta mah. Lain muriding tadi. Biasana kan jiga nog lauk. Wah, aya jiga nog hayam ya mah. Dia tadi deg-degan euy. Tuh kopi mah. Tuh deg-degan mah paeh atuh bos.
Setik kumaha. Heeh. Naon dia naon maneh ngagoroan ka dieu ieu. Sieun urang teh. Nyaho urang gawe di peternakan hantu. Maneh jong ngagoroan. Peternakan si anjir. Urang teh ai sugan teh lain maneh dia nu bakal datang teh. Urang teh ti tadi burang teh asup ka dieu teh geus puriding ngaji eta teh. Pada garap teh. Ngaji eta mah alus ngarak tuh rada-rada tenang kan hatena teh ngaji mah. Urang teh ti burang kana teh rada asup ka dieu teh rada puriding-puriding ka tara-tara. Urang teh mata nelpon pembasmi hantu cek urang teh. Lain nu datang maneh. Heuh pan urang karek pisan diterima tadi. Oh langsung dimagangkeun. Langsung dimagangkeun. Jadi mun ke pas katewak buntutna unggul teh urang karek magang. Yo tuh alat-alatna ge. Oke, sakedap ada heula. Saparantos na adzan. Tah geuningan alhamdulillah tos beres. Sumohna tuh. Alah, nyeduk. Jadi jangan netepan ka balad capruk. Kumaha mun kamu nyetelna jam 1 peuting? Ya tahajud meureunnan jam sakitu mah. Ya. Kade ulah diengke-engke bilih di parene jurig. Hah? Aya nu kitu di mana? Aya di urang mah. Aya. Tah balik deui nya urang teh tujuan urang teh memanggil tadi pembasmi hantu teh aya nu kurunyung di dinya teh nya teh urang teh akhir-akhir teh rada puring-puring kak di dieu teh nah nya teh teuing atuh tara-tara cing di dinya bisa ngusir teh urang teh sieun teh bisa ngusir teu ngusirna teu bisa ngusir mah urang mah tuh nah teu bisa apaan training mana teh apaan karek training tah lamun ngejaket training jaket kamu bisa newak can keur kieu mah bos can ayeuna mah karek training ayeuna mah kitu urang teh sieun ieu teh atuh tulungan atuh jurig babacaan seueur babacaan atuh jurig mah teu lamun beres ku babacaan mah meureunnan urang ge geus we ieu teh moal panjang obrolan teh tapi heueuh kitu maksudnya tapi Gusti cing atuh euy sing dina jalur. Ya di rukiah bisa tah jeung di rukiah pangrukiah kan maha we carana. Tapi aya jurig anu teu bisa ini ku di rukiah. Jurig naon? Jurig budag. Nya euy. Watir urang makan jurig eta Pak. Aslina. Pak Ustaz rek maca surat-surat naon keun teu ngadengeun. Mal ini. Nya ulang we kieu. Kubaran ku tutut. Tapi boleh tanya jurig budeg teh viral pisan geuning anu sok cicing dina rel kereta cenah. Jadi mun aya kereta ngalewat teh kadengeun padahal meureunnya keur ieu we. Heong jebret sok loba kata gara-gara ku jurig budeg. Malah aya pernah filmna geuning tutupan culina teh kitu. Karena memang tapi da ngeselain hiji dua eta kejadian sia gitu. Loba pisan kejadian anu jelema anu nyebrang dina rel atau lempang dina rel teu kanyahoan. Aya kereta ti satu kangeunana siga kitu. Bahkan terakhir teh urang nu ngadenge teh anu ieu geuning anu budak keur jogging. Cuma eta mah make headset eta mah. Tapi secara urang meureunnya mikirna anggar make headset udah ngagerung meureunnan kitu maksudnya tapi da meureunnan ari dina jalur kereta mah aya elektromagnetik teh geuning aya naon matak motor ngaliwat atau mobil ngaliwat ngadadak mogok siga kitu tah eta meureunnan penjelasan secara ilmiah nama tapi ari urang mah kan komodi warga negara plus 62 mah da sok ngahubung-hubungkeun teh kanu mistis-mistis wae jurig budag cenah jurig budag salian teh eta di urang teh loba khususnya di wilayah Jawa Barat tuh baheula geus ku urang nya pernah dibahas teh naon baheula teh kelong wewe tukang jurig budak rayut teh geuningan pasur eta mah piwarna teh sabaraha hari teh dari urang cenah ada rayun-rayun mah beuki kajen teh jurig gitu. Kalau dibayangkan pentolna apana. Dangu kadinya mikirna teh pas sabodo. Jadi teh sieun we ieu teh bahasan teh aya. Anu rayun. Balik deui ka sieun deui. Anger aing. Urang mah teh sanajan urang suserian, teh kesang tiis urang mah. Wah, tuh tinggalikeun. Cilaka bos. Mah eta teh. Cendar. Salatri bari ngopi heula ieu tuh. Sakitu onaman aya alasan keur ngopi. Molen. Ari di emang di urang Sunda jurig teh
Loba jurig teh. Loba tuh di lain loba gitu aya lain aya. Aya. Loba lain loba, aya lain aya. Maksudnya aya. Malah deh lamun di urang geuningannya mun ngomong ke jurig sok aya nu ai jurig anu bahasa Sunda pisan teh jurig ngaranna teh. Terus naon deui ai hantu makan. Hantu mah bahasa Indonesia eta mah. Dedemit. Setan, dedemit di Jawa ge aya dedemit mah. Bahasa Indonesia ge dedemit oge nya. Bahasa Indonesia aya. Dedemit. Anu Sunda pisan mah anu cik urang aya nu ukur di Sunda mah ririwa, Bos. Oh, ririwa. So, wah, geus pantes mah jangotan atuh eta mah ririwa. Jangotan gitu tah ririwa tah. Pokona mah ririwa mah ngabeleg-beg hideung teu. Hideung bener. Nya, siluet bakal jiga tangkal kawung. Oh, deskripsina teh. Jangkungna tangkal kawung. Ramaina jiga kiara anu di ditu di ngamplang geuningan. Aya jangotan gitu. Pantes ririwa. Anu ngajajar teh siga palem anu di Sukasenang ririwa. Kapan hawe? Hayang pikasieun tapi penyeuna euy. Referensina. Engke we maneh googling ririwa tampilkeun tadi dia. Oh, ririwa. Ririwa teh naon eta teh? Masuk kategori naon teh? Setan. Masuk kategori semacam genarawo, kunti. Gak sih nama. Kuntilanak, tuyul. Tapi kan copong, buta genarawo mah meureun buta hejo nu kitu meureunnya asupna teh. Genarawo. Buta hejo. Lamun buta lain buta hejo atau di ieu mah di urang mah buta. Buta. Nu ngajulug-jug jangkung. Gede awang. Mana mang? Maksudnya teh awakna gede sorena leutik. Mana mang cepot. Ngomong bae papaliut bari ngagayem eta mah denawa. Oh, denawa. Denawa teh naon? Buta. Kan bangsa lain buta nu eta bari na oge. Oh, lain. Buta. Batan pikasieun kala pikasieun eta. Terus anu di Sunda we nya di Sunda mah aya lulut samak cenah geuningan. Leled samak. Lelet samak, lulut samak. Lelet samak mah kan nu aya di Wahangan. Tah, jurig nu aya di Wahangan. Danau teh naon sebenarnya? Naon aya danau teh atuh? Danau bahasa Sunda naon? Iya, situ. Tah sia kitu kan nya nu aya teh. Bahkan di balong-balong badag cenah aya teh. Balong bener di balong badag. Budak leutik teh ulah dicarek ulah sok ngojay di balong. Balong badag mah gitu kan. Si di lelet sama mun di Wahangan ulah nu puguh mah meureunnan nya balik deui kana ieu nama ulah arulin di Wahangan we mah barudak teh arulin di Wahangan. Nya ada paraur abis si cik lamun di mana pernah teh ngadenge gitu aya jurig naon di urang baheula loba lain loba euy. Anu lokal di daerah urang yang disebut aya. Anjir jurig lokal. Jurig lokal, Bos. Interlokal. Sama mahal SLI, SLJJ sama nu make 0809 awalna. Naon aya jurig lonong teh di urang teh euy, kenal tah. Oh, aya. Jurig naon? Tong ngomong jurig asman, Bos. Aya jurig jana. Ya ieu aya jurig jana aja euy. Ting ti mana mimitina pokona jual jadi jurig jana we. Iya mah jadi kecaritakeun di lemur beda lemur si urang aya ngaranna teh tempat eta teh Jalan 5. Jalan 5 teh persimpangan kitu ka dieu. Oh, 5 persimpangan. 5 persimpangan ti Simpang 5 mun di kota mah. Ti lemur terakhir asup ka area kebun karet. Eta si simpang 5 teh si Jalan 5 teh. Jadi peting-peting kacaritakeun aya 2 jelema nu keur ngaliwat kadinya bari arudud. Biasa bari ngarobrol duanana. Pas di tengah jalan jual pasangrok jeung jirim. Jirimna teh kana teh hideung ngabeleg-beg. Sirahna dengdek kieu. Wes. Jual ngomong cenah. Tak edet. Nah, tak edet. Minta udud. Teuing tak edet TM ucak. Teuing eta bari kieu jol ngomong tak edet TM ucak. Ayang itu ayang ayen. Anak ayenna ieu ayenna. Bisa bridging juring. Ada
dijing jurigna didinya. Ayeuna cae. Asli eta mah. Jadi tidinya otomatis dua itu terpebulunya lompatan di pelong ke tukang teh. Eueuh cenah. Nya wallahu alamnya. Maksudna teh apakah eta jelema anu rada kurang sasenti meureunnan pangi yang rada peuting-peuting meda teu kaciri beungeut teu kaciri naon meureunnan direret ka tukangnya di keur dino poek mah eueuh we meureunnan ngaleungit ting kumaha lah. Ngan matak ti harita jadi nelah di lemur bis tong liwat tong peuting-peuting bisi aya jurig ta edet. Jurig ta edet. Di urang mah aya jurig glonong baheula. Anjir. Tuyul. Teuing naon? Lain. Gara-gara aya balong anyar sisi di perbatasan lemur eta antara lemur jeung leuweung aya nu nyieun balong jero balong teh. Budak teh garuyang wae di dinya di singseunna teh eta cenah kamari gaya juri glonong cenah. Nepi ka barudak teh angarnya ngaroya di dinya dicarulukan bos. Dicarulukan teh naon? Di keuman buah kawung. Anu atul? Heeh, ame barudak teh ngaroja di dinya da cenah aya juri glonong di dinya. Tapi secara ieuna aya eueuh teh secara pembuktianana. Teuing da urang mah teu ningali. Kolot isu kolot nyen isu aya juri glonong di dinya cenah kitu. Balong anyar. Heeh, balong anyar. Gitu. Naon deui sok? Tadi inung urang sorangan. Kungsi di puak jurig. Lain di puak jurig si Edi eta mun di puak jurig. Ngalacai di mangan di nyusu lain ieu mah inung urang. Jadi baheula mah model anu di tempatan ku urang ayeuna imah lemur urang eta teh harita mah naon sebutna teh kebon kaso baheula mah. Leuweung lah gitu. Kebon kaso. Jadi loba lah kejadian di sekitar imah urang oge. Loba kejadian tah. Tapi ieu mah kejadianna teh anu inung urang sorangan ngalaman mah di sekolah SD inung urang kan guru ti heula teh. Nah jeung hubungan jeung kebon kaso kumaha bieu teh? Teu dia mah di imah urang. Di lembur urang. Ieu mah kejadian nu di alaman ku inung urang. Beda cerita. Oh nya suka. Kejadian ke alaman ku inung urang mah di sakolana. Gitu cenah mah cek anu tuh nu ngajaga warung di sekolah SD kan sekolah SD sok aya wae nu ngawarung nya gigireun sekolah. Sok loba kejadian. Tah hiji waktu mah inung urang teh hayang ieu naon teh hayang kehampangan kacai si pantona teh cenah sok emang naon sebenarnya teh rusak lah. Jadi mun ditutupkeun tara nutup di luar mah kecuali mun di jero diganjel sia gitu kan ditulakan. Jadi keadaan biasa mah muka we. Tah inung urang teh kacai nutup si pantona teh. Berarti aya jelema meureunnan cai ngerelek ca di jero teh. Tuan, saya dilebat. Saya di luar cek di jero teh. Mantap. Tuh, ya maneh nu sok kitu mah. Balik nanya mah. Teh saya cenah dilebat. Eueuh nu ngabaro. Cai ngerelek jol. Set saat. Oh, aya meureunna jelema. Saya cenah saya dilebat sekali deui nanya. Nyung. Anjir. Ieu, dekeun. Maneh mah di sekolah inung urang kabeneran aya nu ngajar oge ngaranna Teh Nung. Mana inget Teh Nung saha? Inungna Melda Astikawasi. Balik deui ka episode tukang eta. Beli anu teu terang saha eta Ibu Nung tonton eta anu episode ieu tah. Episode ieu tah. Eta Teh Nung teh kan ngajar di ditu di SD urang di SD Inung urang sarua gitu. Sugan Teh Nung pedah nyebutkeun Nyung cenah eta. Oh, mun ieu cenah mah ibu hoyong eta giat hoyong kehampangan. Dan ngabahasakeun mah ibu. Tungguan deui. Nyarelek di cai teh. Eueuh keneh masih keneh teu keluar. Panasaran ku urang teh. Didorong pantona teh. Eueuh sasaha bos. Eta mah inung urang dah teu kuat hayang ngompol balik pantau digemlangkeun aja. Paduli kepala sekolah ngaliwat gitu baru dah kesana. Ame teh naik pangkat. Iya kepala sekolah ge. Oh sanes. Da maneh nu mancing dia mah. Da maneh nu mancing. Maksudna teh. Tapi urang eta bisa ngalani. Kajian teh kepala sekolah mah keur kitu mah bakat ku sieun gitu daripada di jurojol aya ngarewas di nyung teh aja cebok cenah sok kumaha. Mending kana digemblangkeun pantau putar keluar. Berarti eta bisa dingaranan jurtace. Jurig tara cecewok. Atuh kaburu di keur urang dibukakeun langsung teh kabur eta teh. Nyung cewek.
Diobrolkeun teh ka Nung takut kalah ka Malik. Oh mau nyot cenah mah ibu cenah. Jeung mamawa Nung di cenah. Wah, bener tapi benar sih. Lamun aya jurug kitu emang kari itu sarana. Kari itu kumaha? Kitu ngirung. Ngarirung aslina. Ieu meureunnya eueuh irungan urang teh jurig mah rata-rata. Besit, urang teh balas sok ngamotoran teh kan ka gunung. Soalnya nge-trail ka gunung. Minang urang kapeutingan dan aya hiji mangsa pinuh ku Japati nya teh Japatina teh keluar. Disada Allah. Lain. Tah gitu sarua kapoekan hari teh asa di daerah Karaha asa di deui urang asa di daerah Cikuray jeung si Mul kan nya. Dah jeung si Mul. Si Mul di wae. Plot twist pisan ieu kahirupan gimana jeung si Mulnya pokona mah kapoekan di mana aya nu mogok kitu aya nu gogorowokan ya. Mul gitu ngirung sarua kitu. Ngagorang si Mul. Aing teh langsung culak-cilak. Anjing. Ayo bawa ke si Mul. Ada suka teh urang wae pas ningali ka. Bener ka sedikit sarua kieu. Kabeh ngadenge eta mah. Mul. Luas buru-buru ini. Mul mah komo si eta atuh bukti nu ngaringnya. Sok mun aya jalanana kayaknya sebagai bukti ya mah. Sidiki ada teh urang. Heuh, teu apa aing karek ngadenge lain di Satrio ieu lain ieu mah. Kitu sarua si ngarirung. Nanya sarana teh teuing tah. Balik deui tadi heula ngabahas lajurigna tadi. Eta kan cari-cari tanah naon tadi urang teh lulut samak lamun di wahangan lamun ka leuweung biasana campuran teh jeung Gunurwo cenanya di leuweung bisa Gunurwo buta hejo atau mun teu nu ngajirim-jirimkeun sasatoan aki-aki ini biasana di tempat-tempat anu saheng mah nya nu semacam entah itu leuweung wahangan atau napi sajabana nu mirip-mirip gitu biasana mah gunung babatuan biasana mah sok jadi mata gitu. Terus ini aya deui di Sundaman naon disebutna teh nya aya nu nyarupakeun ieu mah aul. Mana apal aul? Naon aul teh? Aul teh dina carita Sunda mah adalah siluman. Siluman mangrupakeun mata siluman. Tukang foto eta mata siluman nya. Adven bangun oge eta. Aslina eta Adven bangun oge eta teh. Naon mata siluman? Pendekar mata siluman lain. Yo, aul. Jadi aul teh cenah cokolot baheula, aul teh adalah siluman. Mun di urang naon leuweung teh serigala, ajag lamun di Sunda mah ajagnya. Disebutna teh ajagnya di Sunda mah ajag. Mangrupakeun ajag awakna jelema huluna teh serigala tapi huluna malik ka tukang cenah disebutna teh aul eta teh. Anjir karunya euy sok tarajong meureun. Jadi mun nyeun konten di eta kudu di reverse. Jadi maju ke belakang gerak beredannya. Salah. Aul tah. Kadang-kadang ge urang mah eta. Aya aul apuguhnya bangsa naon deui nya. Nu ngajirim-jirim kitu mah mau biasa namanya kajajaden. Pan mata jadi nanti biasana lamun siga kan lamun di Sunda mah bangsa ka buta ka siluman nu kitu mah jadi nanti ka itu nanti karena pesugihannya ka orai. Kan ka orai teh naon ngipri disebutna teh. Kuda. Nah ka kuda teh. Eta pesugihan ka kuda. Oh aya. Tah ieu lain kadel mana ka kudana. Ieu mah Pemda atau kayak itu temanya itu siluman naon itu siluman naon beneran. Jangan ke Pemda. Iya mah caritanyaan. Tapi wallahu alamnya balik deui eta mah sakali deui wallahu alam. Urang teu apal kumaha aslina mah. Pamajikan urang ngobrolkeun teh nyata dulurna pisan. Siluman kuda. Berhubungan nanti jeung siluman kuda. Sikud. Jadi tong sebutnya sebagai sebutkan ngaranna kitu di sensor yang kayak sebutkeun namanya si sensor pamana mamangna pamajikan orang teh si A gitu nya jeung si B tah gitu lah ini ka Bandung pas dina kereta manggih duit 20.000 tah si duit eta teh dipake jajan kuduaan cenah mah dipake jajan dipake meuli ge dipake jajan teh tah pakai makan sekalian henteu mah pakai jajan teh
teu beak-beak. Wes. Belikeun pas ngodok saku teh aya deui. Belikeun deui. Kitu we terus cenah. Pikeun ka balik ka lemur. Cuman beda lemur. Jadi masih sadulur tapi beda lemur teh geuningan. Tah si inung bapana teh inungna teh dilencek lah sia kitu. Dua nana pas poe harita pas beutingna tik berkering dua nana kering panas. Ngaharuhuh kieu. Mamangna pamajikan mah ngomong ka inungna teh ngomong ka inung bapana teh yan manehna teh tadi teh di jalan teh mangi duit nya kitu-kitu caritana. Akhirna mah ku bapana langsung di sakeluarga teh kabeh ngaji peuting harita teh ngaji kabehanana si anu hiji deui mah si B mah eta gering teh kalah ka ditinggalkeun ku inung bapana teh diantepkeun ditinggalkeun sare gitu si budak ngaharuhuh panas tiris teh kalah ditinggalkeun we tinggalkeun sare. Da eta mah cenah tah peuting teh kadenge sora kikirincingan kuda. Kan memang di daerah pamajikan orang gitu terkeun kaina ge masih loba delmannya karena masuk deui ka pelosok jadi menggunakan transportasi itu delman. Jadi baheula mah loba pisan anu gawe delman teh gitu kusir teh. Jadi panyangkana nu tetangga we gitu atau nu ngaliwat naon gitu panyangkana sora-sora kuda kok sing ketoplak sing kirincing teh nepikeun ka aya hiji nanti sora kuda anu lain hiji kurung hiji kuda tah eta mah rada sarua tapi beda rahina deukeut pisan kadengena jadi kirincing ih sok kitu geunya pas eta tah sora eta leungit sora budak anu ngaharuhuh ge jempe ternyata meninggal. Maut. Pas di kabaran teh atuh cenah itu non teh. Si B na. Si A kan. Ngadatna ari mana cenah nyarekan lain di ngajian budak teh kalau ditinggalkeun udah teu apal cenah teh nyarita budakna. Tah mah nyata eta berat. Mun di bahasa urang mah di Sunda mah diwadalkeun. Matak aya istilah geuningan umun manggih duit di jalan tong sagawayah gitu bisa diwadalkeun. Si munyung cenah terus diwadalkeun. Banyak kejadian carita munyung. Munyung makan munyung teh etanya munyung pesugihan cek urang tadi. Bahasa Indonesia mah pesugihan. Munyung teh kan aya anu kabuta cenah. Terus anu tadi teh ka orai teh naon ngipri disebut teh ka monyet ngetek ka monyet ngetek disebutna teh munyung ka monyet neangan kakayaan tapi ka monyet gitu urang ge menyeun konten sok ngetek anjir ngetek video namanya terus naonnya ka monyet ka orai ngipri geus tadi ka bagong naon ngepet nyegik lamun bahasa Sunda bener nyegik babi nyegik teh eta bagong nyegik bagong naon bodasna disebut teh albino istilahna teh lain albino bahasa naon bagong bule bagong bayangan di urang mah bagong bayangan anjir bule bayangan bagong bayangan kan gitunya jadi loba anu diwadalkeun nu menta wadal cenah tinu karitu ngarerai bos tah ari urang mah ngobrol urang sorangan mah kanu kitu teh sebenarnya mah percaya teu percaya. Urang mah nya kanu goib teh. Sebutkeun percaya karena dina Quran ge geus puguh dijelaskeun. Aya nu gaib eta teh gitu kan. Disebutkeun teu percaya teh nyaeta teu percaya yen makhluk-makhluk goib kitu teh bisa ngawujud bisa menampakkan diri dengan semudah itu. Sia kitu. Ini apa lamun dina acara-acara dina TV geuningan. Set aku panggil dia pimen. Lol ti ditu tina pemok teh anu ngelol kitu deui cari udah aku kameramen teh leungit. Pas kebelah ditu kameramen teh aya deui geuning ngaliwat. Udah deui leungit. Tah cek urang mah makhluk-makhluk gaib teh tidak semudah itu cek urang mah menampakkan dirina teh. Jeung aya kadangkala si kasieun eta teh munculna teh tina pikiran urang sorangan. Jadi tina imajinasi urang di mana urang teh geus keung sieun dan memang rasa puriding puringkat mah urang ge osok mangihan gitu kan. Terus sakolebate tah
jadi ningali asa di sisi teh asa ningali gudung gitu nya nu ngadungkuk hideung bodas siga gitu jelas ditinggalikeun mah eueuh wana naon gitu ternyata lamun diperhatikeun mah nanaon geuningan atau ukur tatangkalan ukur bayangan orang sorangan kadang-kadang siga gitu lamun di dinya sorangan cing percaya ka juri teu maksudnya pernah manggihan juri gitu ari urang mah nya manggihan teu urang mah manggihan kieu mah manggihan mah alhamdulillah henteu pernah ngalaman kieu urang baheula teh keur leutik urang di lembur keur SD teh pagawean teh ngangon domba ngangon domba di waktu orang teh biasalah ngabringnya jeung nusa jeung babaturan gitu ngabring tiluan opatan ngadon ngangon domba kan sok gabutnya kadang orang mun gabut teh jadi ngangon domba teh kadang di pipir gunung aya aroy ti luhur teh bari ayun-ayunan gitu aya tangkal nu gede biasa gitulah di gunung ngangon teh nya tah di waktu anjir barudak teh gabut muncul orang ngomong aya budak leutik atuh kelas genep SD lah kelas 5 SD gabut ayo cenah urang jejelangkungan cenah anjir dia ada budak gede teh di Tegal mah dina ingat urang aya dapuran awi tilu terus aya tangkal gadog nu janggotan teh gede di dinya sekolot berarti yang janggotan mah nyon eta tina batok kalapa ieu na ge iseng gitu ku tangkal Kaliandra apa si Tihang teh gitu dijieun gitu urang mah mung curang teh sieun cenah maneh mah tahu ya tuluan kitu naon maneh teu ngiluan teu naon maneh teh Jalangkung da baheula tadi jemput keur ngentren pisan eta film Jalangkung kan anu Samuel Rizal degeningan bola teh Jalangkung hiji Jalangkung dua teh meledak si tirah anu bisa disetirah kan ya anu main engklek nah muriding maneh tah terus orang pindah ke belah dinya dia nah cerita nama main jak saya nu melongkeun di tukang aya itu si ibu balik ke belah ibu eta de duaan almarhum aduh paingan keung gusti ceritana main Jalangkung we nya Jalangkung tapi teu nepi ka gerak teu nepi pan dina Jalangkung nepi ka nulis gitu cenah cenah naon geuning balangkeun si Jalangkung teh balik ka imah tiba-tiba magrib asa isukna gitu panas tiris budak eta teh nu tiluan teh panas tiris tiluanana panas tiris bari anu hiji mah gitulah panas tirisna teh teu wajarnya german gitu jiga nu teu normal lah panas tiris biasa ya mah gitu lewas kebenaran berarti aya guru ngaji urang tapi kayaknya gaya kayaknya jumeneng keneh rada bisa karena adi guru ngaji mah gitu dipanggil ka dinya longkeun gitu cenah jeung saha cenah tadi ngangona disebutkan urang teh dipanggil ka dinya cenah naranaonan ya barudak cenah tadi beurang sebutkeun ya urang teh kikituan lain kikituan teu disebutkeun nu eta teu dicaritakeun da urang nu eta motor main Jalangkung aing mah kikituan matak teu ngiluan ge jeung doma Pak jeung doma main Jalangkung Jalangdom di dinya meureun main gitu Jalangkungan nya naonna dicarekan we caritana mah bicarakan di ubaran di bede cai biasalah kukolot mah didoakeun gitu cager we ternyata tina eta cenah heureuyan jadi meureunnan pas kade-kade urang ningali aya geuning anu main Jalangkung terus teu beres Jalangkungna teh main Jalangkungna sarua jiga nama jiga kitu teu beres langsung dialungkeun padahal mah si lamun aya mah lamun percaya kana Jalangkungnya meureun si roh teh asup ka dinya jual dibalangkeun tadi telah balik deui meureunnan kunaon mah kan diongkosan deui balik punya meureunnan gitu terpenjara di situ gitu kok ya jadi percayalah sarua meureun kitu mah tapi pernah ngalaman aya kejadian siga kitu gitu kabatur keunana dedemit nama ari gitulah urang sarua urang teu pernah anu kejadian nu kitu carita-carita ti batur mah termasuk da ieu mah sakurang mah tepat-tipikasieun tepat-tipikasieun ngan cenderung lucu ayo Bapak Balelo dia ngomong ayo sugante sugante naon ayo mamang urang ieu mah ngeunah kita seri iya melongkeun atuh da kenca katuhu tukangeun melongkeun kumaha tuh mana cicing kitu tong tadi
Sarua itu belah itu almarhum longkeun. Iya. Ieu mah memang urang keur leutik keur SD. Ka aki urang teh ka bapana teh ngaranghik hayang bedil angin. Tah hiji hayu we airsoft gun ayeuna mah. Oh, airsoft gun ayeuna mah. Bedil angin. Kayak cenah mun aya artos cenah urang meser. Tah hiji waktu ulin mamang urang teh Mang Jono ngaranna teh. Ulin di tukang di buruan tukang gaulnya kolot baheula pemuda baheula tapi ngaranna Jono. Jono. Gini eta mah. Ieu mah Jono mah dan Lono. Ucok mama. Oh, ieu mah Primusna. Oh, Primusna. Ganteng ngomong urang. Sukan teh Lono na. Mang Jono teh tah ulin cenah di pipir. Cek budak SD-nya keleutik. Jol aya nu ngagayabag. Aki-aki ngagayabag make jubah bodas nyamperkeun jol ngusapan kana sirah. Ujang teh cenah hoyong geser bedil angin. Muhun wartoskeun kasih bapak. Baheula teh zaman masang. Zaman masang ieu. Naon teh? Togel. Oh. Ayeuna mah jedol. Nah, baheula mah zaman togel geuningan. Gitu. Pasangan angka 2 hiji engke disebutkeun angka mah bakal lain pasangan. Engke naon teh artosna peserkeun kong meser bedil angin. Heeh. Sot eta mah cenah mamang urang lumpat di ditu teh. Bapak, bieu aya malaikat. Aki urang mah serius ya jadi malaikat naon cenah nyarios naon bieu cenah aya malaikat bodas ka ujang teh cenah upami hoyong upami hoyong meser bedil angin kedah masangan angka 2 hiji cenah obrolkeun kitu. Nah ari aki urang mah kan taranya kanu kitu teh. Oh muhun atuh geus hiji waktu papanggih jeung babaturanna urang lembur. Si dua jelema eta mah salahinya Pai. Wah, Pai we urang deui ngaranna. Si Pai mah sok cenah sok masangan sia kitu. Tah, diobrolkeun we ku aki urang teh ku bapana mamang urang teh diobrolkeun kieu. Eta mah cenah bade diturut sok da abong budak cenah bisi heureuyan budak. Cenah urang cobaan pasangan. Gitu. Pasangan dibolak-balik biasa 2 hiji 2. Terus bati ulah teh cenah bae masang teh 03 30 gitu. Nu gedena teh dina 3003 hiji 2 anu 2 hiji nama dipasang teh saeutik. Harita teh plek keluar 2 hiji. Harita keneh dipangbelikeun bedil angin. Mama urang, terus diololo tidinya teh. Jual bapak-bapak teh cenah ka imah. Ka imah teh jual Pak. Jang anjing deui bicara amang deui di pipirnya cenah diservis malaikat cenah. Juga ponari we teh nya jual. Dirinya mah eueuh lapur cenah pernah mangihan deui cenah urang teh ukur sekali-kali we harita eta mah wallahu alamnya naon teh kaharti eta mah. Aya nu ka kitu nanya budak mah memang dan memang loba kejadianna deui. Budak mah meureunnan ku hatena masih kena bersih, meureun bisa ningali hal-hal anu ku urang teu bisa ditingali. Nya meureun ngajirimkeun mah bisa ngajirimkeun nya teh ngajirimkeun bentuk jelema, ngajirimkeun sato atanapi naon tapi teu saeutik oge meureun anu ngajirimkeun teh teu kan saukur ka budak anu hatena bersih keneh tapi ka jelema dewasa oge. Ieu mah kejadian. Wah, ieu mah kejadian nyaan ieu mah. Di mana? Pikasieun maksudnya nyaana mamang urang mah pikasieun ka titina teh mah ieu mah pikasieun di hareupeun imah urang pisan. Baheula mah hareupeun imah urang teh ayeuna mah geus eueuh. Baheula mah aya tangkal buah tapi leutik tangkal buah nama. Tangkal buah leutik. Tah di lemur urang teh aya jeger lah gitunya preman kampung. Baheula teh ayeuna mah alhamdulillah geus henteu geus balik hirupna ayeuna mah. Ngan baheula ngaranna teh Mang Mukman, mun cek alo urang mah Mang Human cenah. Human. Mang Human cenah mun sieun teh. Padahal tarana naon kan. Tah Mang Mukman teh baheula keur jadi keneh jeger kampungnya. Tah biasalah kurilingan gitu nya kampung teh. Hiji waktu
Urang teh keur jeung inung bapak urang teh keur lalajo TV. Ingat keur lalajo RCTI teh lah teh. Keur lalajo TV di luar jol gorowok teh. Bangsa. Ngogorowok gitu. Terus aya nu urang inung urang bapak urang ngadenge aya nu ngogorobas terus ngocek anu gitu tarik. Otomatis luas pan singgara jeung keluar. Di luar teh Mang Human nyepeng bata bari ngeleper yo bari ningali ka luhur yo naon sama man naon teu bisa ngomong yo we dibopong ka sisi di ka sisi teh gibrig cenah dibawa ka imah teh di naon coba teh buruan ditepas teh gibrig bari nginum tapi kan ka ampir-ampiran rek pingsan eta teh bakat ku soakna cenah tah geus mulai balik deui kasadaranna ditanya aya naon aya anu ngadungkuk hideung badag dina sela-sela eta teh lain nu mane mah ngadungkuk hideung teh euy lain nu hideung nu karituna lain ieu mah bos ieu mah dina pucuk aing mah inget kana ngonten kadang ngadungkuk teh terus kumaha ulah mah teh kurang tadi sebutkeun oge ieu mah dina naon teh datang kal buah eta nah matana teh cenah naon sebetulnya hurung heeh naon mencong ka Muman teh matak manehna nyokot bata perhatikeun pangs kitu jo negara apa kabur hiber gedena sagede manusia jangjangna teuing sabaraha meter cenah lompatannya kita ke tukang ke arah imah tukang imah urang ka itu nyata suarana teh cerit ngaratan langit siga ABG katincak buta. Aing mah eta nu kitu mah naga meureunnan, Bos. Naga bisa jadi. Naga Indosiar baheula can jinnya ku Indosiar punya. Naga nu kitu mah. Wallahu eta naon teuing heulang badag meureunnan teuing koreak meureunna. Koreak badag teuing burung kuntul meureunnan teuing naon lah. Burung kuntul teh mun hibar da mun calana mah burung kuntul. Oh burung kuntul ge. Heeh. Tapi dina tanggal naon eta ayeuna? Tanggal buah. Ayeuna mah tanggal buah. Depan di rata-ratanya di urang mah sok aya dihubung-hubungeun teh penghuni kitu teh dina tanggal-tanggal nu gede. Heeh. Na kiara. Na tanggal nu sok aya jurigan teh na caringin. Wah, caringin. Dina banteng kan loba juri. Hah, banteng? Kan caringin banteng. Anjir. Malah mah aya tilunya. Beureum hejo koneng. Caringin, banteng, bintang. Heeh, dina tanggal-tanggal gede lolobana. Mun di urang dina tangkal kadongdong cenah. Tangkal pala nu aya sok aya anu kan araronob tanggal nu kitu mah nya. Eta nepi tangkal honye anu gigibag. Tah baheula urang pernah ngobrol keun nya nyaritakeun ka didinya eta marat. Macan marat mah. Macan marat eta mah. Ingat keneh didinya caritana. Ingat. Marat teh tukang bala-bala guysnya, tah tukang gorengan, gitu. Sahabat dagang nguliling lemur, pas dinu sepi, gitu bener. Oh, jadi isuk-isuk. Isuk-isuk. Ini jualan biasa kan bahwa lama nguliling lemur, jualan gorengan itu di kan? Sebetulnya disuhun. Dina cempeh, dina ayah kanon sebetulnya. Nyiru kan. Nguliling kaunga lembur. Eta ngaliwatan eta baheula mah tangkal caringin badag cenah mah ayeuna ge geus eueuh tangkal caringina tapi tempat eta masih keneh mun peuting-peuting ngaliwatan masih aya we cenah sok ngaganggu kitu di dinya di palebah dinya teh tah marat teh baheula ngaliwat ka dinya subuh-subuh teh biasa kan ini jualan teh subuh keneh nyata cara ke lembang teh asa anu nuturkeun di tukang eta heuh bener lempang ngilu asa soratna lempang nuturkeun eureun maju deui kadenge deui lempang pas ngaliuk cer dihaja naon ieu jam tangan botakan bos pas ngaliuk mau stay tune teh gini stay tune you WhatsApp marat yo mencrong ari kolot baheula nya kaluwihan kolot baheula mah da teu siga produk ayeuna meureun teh langsung macan bae lumpat lama kan ngaberan tong ngaganggu ka emak teh
rek ini jualan ieu teh. Naon teh? Angguran mah doakeun ieu jualan supaya beak. Gitu. Si eta maung teh jol. Ngalepos weh. Teu ngomong teu naon da maung. Ngalepos marah teu ningalikeun eta maung ngaleungitna ngan begitu maung eta membalikan badan teh marah teh terus nurutkeun teu diliuk deui. Lupak teu diliuk deui. Wallahu alam eta maung kajajaden atau kajajaden cenah mah urang. Poe harita cenah si jualan teh beak laku jeung nyiru-nyiruna jeung marat nyaan etanya tapi aya sih makhluk itu mun di orang mah apa naonnya lain cicir atuh naonnya kasir lain kasir masih aura tuh jaya anjir eta aing nggak ulang anjir kasir congcorang lah disebutnya teh naon kunti apa kunti anjing bingung kira cicir lain cicir kasir lain congcorang kunti lain dia tapi teh perkara cicir lah aja cicir teh kan bentuknya teh juga simut misalnya cir tadi orang masuk disangkut pautkeun cenah eta teh adalah karuhun nu maot terus ngalongok cenah baheula jadi mun aya cicir kitu teh kudu ngadoa meh jauh ya banyak emang orang ngalaman serangan cicir lain mah lain ngago goreng kan lucuna mitoha orang cicir lain pan aing keur ngomong ke cicir mana jauh juga mitoha orang cai teh curiga cicir masalah cicir mitoha orang nu pameget teh maot nah geus rada lila teh eta di imah teh cek mitoha orang nu awet teh urang kan nyebutna nenek cek nenek teh aya simut ka imah teh buat yang eta teh abah emang kitu aya sedihna urang abah jadi simut kepercayaan itu nama aya kitu aya emang maksudnya emang gitu nya kolot baheula mah lobana gitu jadi mun aya gitu aya simut nu disadannya cerit-ceritan awakna tarada panjang terus sukuna jaranggung bentuknya biasana hejo cicir mah warnana setelah bentukna bentukna hejo warnana teh para ranjang biasana bentukna hejo ngelinting di imah teh sok didoakeun eta teh tapi alus cenah kitu nama jadi inget ka kolot nu geus eueuh jadi tungtungna mah ngadoakeun leungit gitu nah balik kana masalah kunti teh kuntilanak meureunnya mun dia mah teuing da di urang mah aya kunti inget bala diajak ku kapi lanceuk ngecerik kawahangan lintar disebutna teh peuting peuting polis hujan gede beres hujan wahangan surut terus lintar teh peuting sok hasil tiba-tiba di tukang teh kitu aya di sada lain bibiri kitikan atuh jiga seuri gitulah cicirihilan disebutna teh kunti we di urang mah kitu teh cenah cikuran teh geus cenah tong sieun jempe we cenah eta di tukang cenah nya heueuh cenah tukangeun nutur-nutur wae wah cenah mun tukangeun mah sok hasil cenah ngecerik teh sok jadi loba cenah laukna teh dah heueuh eta penting eta urang menang loba tah lamun cenah aya naonna ngaranna teh aya mitosna lamun nu cicirihilan hareupeun ulah dituluykeun moal ayaan cenah beak cenah laukna ku si eta kitu tah ieu panpek berarti teh panpek heeh panpek bahwa sora careuh bikang lamun keur horny disebutna teh sok beger sok bau ketannya lain bau ketan bau basreng aing mah basreng deui wae aing bau basreng anjing dah heueuh careuh mah bau ketan sia teh oh sia teh saya karena domba karena careuh saya teh ngaku saya teh pernah orang ngarojok bawa careuh nepi ka paehna naon anjing dah mah delmul mah careuh teh heeh ieu teh rojok ge atuh lain ku taeun naon ku awi lo sia kejam eta teh ulah nya ulah kekerasan pada hewan tidak hewani mun ayeuna mah careuh teh naon atunya eta teh mahal geuning kopina ge pedut luwak careuh teh luwak sora careuh bikang lamun keur musim kawin keur beger suarana teh kitu cicirihilan kunti
logikana musang kan sok ngadaharan lauk oge sia kitu tah berenang nutur-nutur nanti bisa jadi berarti kan apal yen di area eta aya laukna loba laukna jadi musang ge kadinya meureunna sia kitu lamun musangna cenah datang ti harun cicir heula datang ti hareup berarti musangna geus pulang ti dinya meureun geus kaapa ku musang jadi geus eueuh si non si laukna eta teh sekarabur lah siga kitu meureun mun di siji mun aya jelema kana logika mah mun aya jelema nu bau tara musang eta mah ngisang eta mah ngisang di urang musang teh musyawarah anggota baheula lamun ngising ngisi uring gitu alah udah panjang ya naon aing aing nungguan nikot keselnya naon oh anggar orang suka rek nyarita bieu rek nyarita naon loba ari mitos menya ari kejadian nu ieu mah urang hayang urang naon walaupun urang tadi nyebutkan urang teu percaya kanu kitu teh dalam artian teu percaya lamun makhluk goib itu bisa ngabunuh jelema semudah itu komodi ngabunuh jelema jika di film juri nya nyadakek naon geus siga kitu urang teu percaya nu kitu nangan ayana urang percaya sia kitu bentukna jirimna siga kumaha wallahu alam siga kumaha tapi mana pernah tuh jika nyaksian kasurupan gitu kasurupan mah secara langsung kieu kungsi asal mah tapi kurang lucu tak asup akal tapi cek pamajikan banyak ayat trik cenah keur anu kasurupan mah kumaha cenah nu kasurupan malah mun jelema kasurupan cek pamajikan angkat teh cenah kieu na elekete nu kieu cenah lamun anger kagawuran berarti kasurupan lamun joseri berarti waktu tipu-tipu sedih ya tapi balik deui nya sana urang kahiji urang percaya kanu kitu tapi urang hayang ngadenge oge ti balan capruk penginten anu gaduh carita-carita horor kungsi ngalaman carita mistis entah itu ku nyarira atanapi nguping cerita ti batur di share di kolom komentar tah gitu bener jadi koke anger kanu kitu mah da resep ngadangekeun ti kolot itu ti baturan ti hareup nama aya cerita horor teh sues aya season 2 na tuh gitu ngebahas gitu nu kahiji eta tapi nu kadua urang teh menggarisbawahi bahwa sanajan jurig dedemit ririwa di Sunamaya jurig jarian nu karitu kesana pikasieun aya anu leuwih pikasieun naon jelema nyalah eta mah jelema mah lamun geus ngajirim kana jurig leuwih ti jurig daripada jurig eta sorangan tah eta bener misalnya kamari kasus anu tukang gorengan teh anu diperkosa terus di ruang dibunuh dikubur gitunya maksudnya teh ku jurig-jurigna eta jurig da geus lain jelema atuh kitu mah jadi iblis eta geus jadi iblis eta mah jurig oge gagaro tadi ngalina ai sia jam berenang leuwih jurig teh aing mun kalakuan teh kalakasieun aing cenah bari lompatnya eta jelema teh kasurupan ku jurig teh normal eta teh jelema teh sia kitu maksudnya jelema-jelema anu kitu cek anu bahaya leuwih pikasieun tibatan jurig eta matakannya meureun urang teh dina sehari-hari teh kudu lebih mawas diri kudu lebih eta membentengi diri sia kitu jaga pergaulan da anger pergaulan teh urang teh sanajan urangna bager ari gaulna jeung tukang mabok tukang carok mah teh da bisa wae kabawakeun urang teh sehingga kitu gaul mah jeung pamajikan wah eta mah menggauli pergaulan bos eta disebut pergaulan bebas segitu pointen tos ya nya alhamdulillah tapi ayeuna mah tos tepati puriding-puring kaku nama panpeknya eta jurig jarian ulah sieun ku jurig jarian teh nah da sebenarnya mah nya eta jurig jarian ayo pamit jadi jurig jarian teh kieu geus
Ameh budaknya teu ulin kajarian bisi nincak beling. Ieu bae dibawa kurang. Naon? Kan itu alat pengusir hantu. Oh nya bener. Heeh. Hantu reungit nu kitu mah. Tapi nah ieu karetna 2. Lada jurigna. Atuh nuhun ka Balacapruk anu Ya. tos stay tune Siga macan marah tadi. dina danget ayeuna. Panten mudah-mudahan tina naon nu diobrolkeun ku Ikok OGP danget ayeuna sing saalit agengna ngahibur ka Balacapruk sadayana tong hilap. Aya sesuatu nu kedah dibahas tentang susunan sok atuh di komen we lah. Tah eta sareng di kacamata upami tos minus matana. Nah eta tuh ieu raket reungit sanes ieu tulis seseratan ieu tah. Mana? Akun YouTube channel Gemar nya. Universe di subscribe, like, komen oge di share. Tah gitu. Capruk Sunda. Ngomong Sunda. Usir jurigna. Tong hilap seueur ngadoa. Kantenan kedah ngangocalana. BH-na tong hilap. Pasang sorbana. Bisa itu pakai celana pakai BH pakai sorban. Astagfirullah. Aduh betul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.